Miftah mati tasik teti kamari ka dia ngendong segala rupa meureun kempes banag ge riweuh ngadengena nya bohongnya bener Ki Jamal di pandai gelang ka dia ya Allah mampir heula ditereup angel eta teh moal jadi wali nu kos kitu mah sebab wali mah teu beunang pungkal pengkol lamun kahiji tujuan eta bae mengkol bisa moal kapanggih jeung wali nu dizarahan teu beunang pungkal pengkol syaratna lamun urang geus ziarah ka ahli Allah ulah pungkal pengkol boro-boro ka waliullah atuh kakabogo urang ya Allah lambat amat sih bang oh saya mampir dulu mulai sulon wah cintanya mungkin terbagi ya mulai guys mencacak-cacak nanti jago pelet Ki Fauzi mual bedang untung bae orang Banten ngajarago pelet